lapos ya sabrek. Lawan teu sabrek diteureui ku aing sia. Ya, lebaran teh saminggu deui. Kaboga teu boga, motor teu boga. Nya aing eleh kucok. Sakitu beungeut pas-pasana. Mending kana aing ganteng. Aduh. Nah, aing boga ide ye. Asana acem boga motor ye. Aing nyoba lah, teu dibere injung ku dipaling. Mustah ya, berangkat ah. Ini motor suka acung suka dibere. Unggal poe kieu bae arek gawe hararese ngan bisa ngagoler bae. Nyanyian tadinya. Jelema galau ieu. Ieu efek dikalkeun gapu kabogo. Kebal kemana teh si babelnya? Gawe nanya. Aduh. Sakit yang sampai gengs kangen ya ini. Asal jahreng aing serangan bae yo. Ah, mending ngabuli nani nu kitu aing nya. Ayo nya kira-kira nani-nya di mananya? Hah, baik. Hidup nyampekeun nya yang kedeng mah ya. Gugulieun ya. Satel wiranya ngabuli bari. Kabudak lah nyamperkeun budak aing. Ya ini mah hidungnya. Karena kayak tinggal ke lima abad doang dan udah sepoi mah. Kebapak yang punya jalan gimana lain iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahanya. Asa kenal aing tapi teu wau ieu budaknya. Aku sepau ka aing. Aing wau mah aing mau nanya sia meureun. Atuh mentang-mentang kebel aing di kota sing sepau ka aing. Lain kitu lur. Aing geus kebel soal teu nempo-nempo jelema kos joreng sia. Iya, beraku na aing kawe itu tuh. Ngasaputihan kieu beraku poho. Beneran aing kos sia saha emang? Ih. Nyang sia kepau ka aing. Heuh sia saha emang? Tuh aing Randy nya sia poho. Lah aing menyaren di beungeutna kos Parmin. Menyaparmin ganteng kos aing. Hah, ganteng ge cek sia. Cek aing mah jore. Lain mah jorek gitu lah air ya. Oh, si Randy dua orang Bangkonol teh ya, undangan cilok teh ya. Oh, si tasenya punya siap pura-pura lupa kain. Ngalih poho, teu inget doang. Kajian siapa mah kain, tak kain inget kasih ya lah. Masih kabar teh cager. Kabar mah cager aing, kantong doang kering ya gara-gara corona. Taruh bang di kota. Teu usah jare gara-gara corona. Aja sih kudu tuh baik di kalembur. Di lembur mah nak melak dander. Oh, gerak melak sedang nu loba, eta aing loba palingin deui lah. Nah beuteung si aing melak sen ngelebok. Oh, geus saya orang diuk lah, ngobrol aja teu ngeunah tung bejangkung teh aing. Ini tuh. Oh, siap lah. Motorna bagus, Cong. Bagus lah, jangan ngeboga, emang sia tuh boga. Heuh, Cong, aing teu boga. Aing teu nginjem dibere moal ieu. Boga berat duit sih anu nginjem motor ka aing. Karena Cong aing boga duit mah nginjem beureung ka si aing. Balangsak amat sia bujang ante boga duit. Eleh ku aing geus boga anak. Geus lah, aju aing dibere injem moal ieu, Cong. Dibere ku aing ge aya duitan mah dibere injem. Ih, Cong, si aku duit bae ampun aing mah. Geus lah males aing ngalayanan jelema ku duitan aing ngising. Oh, Cong, sia geus gerak ka itu gerak ngising heula lah tuh. Weh, enggak, awas dengan beda kacong. Beak sepoe. Woi, nani nu bawa kamu gua anyar ya. Tadi assalamualaikum naon sia bocor. Oh, dong, assalamualaikum ya. Neng, di mana? Di Bangkono. Oh, di Bangkono. Wih, kamu kesian nunggu ka mana gitu? Oh, warung pakai lihat teronton. Oh, iya. Iya, mana sebenarnya ibu dah? Ya aing udah ketang serang teh mah ya. Bener
nama ijol diruyuk ya udah kadang nama ku aing ieu. Mau Si jauh? naik aing bukan di orang ruyuk ih, tapi nabina sia. Lebaran main kepaksa. Ai sia deng. Aing lah sia mandangan kabogo mah normal saeutik ih. Lah siapa kan gua hiji ge sok long, hiji gitu ya kan gawe bae. Pan aing teh gawe jadinya nu nyer duit. Ah bisa bae sia bocor. Bener ya deng ya. Tayo ka mana ya? Kembali ya, aing teh make-make tayo pancen senek dendam ka aing ka pangen ruyuk kamari. Tadi mah teh budak hayang motor ngalamun bae ka aing. Aju lempang banyak katonggo. Aju buka di diri dia kemana gua meureun? Bawa-bawa mah bunuh diri deng eta budak deng ka jalan kareta. Kira aku aing mah. Aduh tapi aku teu naon dengan ngaran jelema hayang sia mah haji pustasi nyana. Kabina-bina amat teh mokot bunuh diri teh budak. Aya budak tuh. Ah, ngepamer aing ah. Woi, dia tuh motor aing. Bagus kan? Oh, ternyata motor orang maling di mana? Tarak mana nyokot di dealer. Bagus kan? Hah, kayak akhir aing col, banget kasihan nyokot motornya deng ya. Sia. Oh, gua ngeto yakin, Cok. Hai, sia dak, kutu percaya ka aing. Lain teu percaya aing yo. Sia gablok tiba tuh nyot motor, nggak pakai jeung aing bae. Duit ya ber, makan korongok. Sieun aing col, aya di kongkorongok mah. Percaya syukur, terpercaya sabodo amat. Oh, aing percaya ka sia. Coba yang handle motorna. Ya tuh aing yang dari sia. Ayo. Yo, dak motor aing yo. Bagus kan? Wih, iya motor apa? Naon ku ruki ya menang-menang bulan puasa. Ai sia mah kursa ki bagus na sia mah. Oh, si bagus. Tapi aing tuh yakin boga sia ieu. Buka aing na nyokot aing kemari. Di dealer. Boga duit kitu sia. Atuh boga lah. Berapa duit di DP na? Murah. Murah 2 juta. Daik si aing ieu jeung pergi ke sawah mah. Ai sia lama bae. Saki motor trending na. Euy, nang trending na tuh motor kuruki ya, doang manu pake. Ai sia lama bae ngomong. Kiki ge motor aing nang nyokot di Korea. Woi, Plop, ang mana dijual, wali kemana kernya? Nanti balik ku aing. Ai sia boga berat duit sia. Nor motor aing. Pas aing pinut tuh garek balik gawe di kota. Aju eta duit kabeh di tas. Lain uju kotor. Geus lah, duit mah anek balik lah. Ribet-ribet. Soalnya ada deng kaboga sia deuk kaboga motor kos tangkorak ge. Oh, aing buat di pohokeun nya na. Minta inget kersusah meureun ya. Nah, tidak tahu terima kasih tuh budak. Woi, Dra, awas ya nya. Anu beja ka acong. Beak sok we. Awas ya. Awas ya beja. Itu jangan. Cut. Sweat. Action. Dra, kita motor dulu main bae, motor goreng ge. Kamera action. Ais ya yo, aing ngomong ketemu otak.